diberi ku ngimpi heula malam minggu malam tarwiyah kula diberi impian ku Gusti Allah ngimpi lempang ka hiji patamanan anu indah didinya aya tangkal kayu gede luar biasa tapi eta tangkal kayu pinuh ku hileut bulu rinding hileut bulu di luhur ambalaya hileut bulu unggal cabang geus puguh ditangkal dihandap ngampar luar biasa loba kula ngargog didinya moal jadi ngalanjutkeun perjalanan tapi didinya aya hiji jelema make jubah putih kaset dina tangkal caknyana kiai dek liwat maliwat bae moal nanaon dieu mah liwat maliwat bae kula terus liwat tapi didinya hileud-hileud nu dihandap mah bentukna kos hileud kita taruh rejo gulede tapi tetep aya buluan ngan keanehanana dina huluna eta hileud aya ngaranna Bapak anu Mang anu Ustad anu Kiai anu jadi hileud huluna aya ngaranna kuari kadedelekeun ngaranna bae Pak anu Mang anu Ustad anu Kiai Haji malah mah Kiai Haji anu aya ngaranna kula kaget pan hileud si aya ngaranna terus saya ngalanjutkeun perjalanan aya perlu dina perjalanan datang ka pamaksudan beres didinya balik lewat kadinya deui ternyata hileud geus pararae di luhur hileud bulu pararae di handap pararae singringkel aya hiji dua hileud kita taruh nu aya ngaranan masih lempang cakula kanu nantung kok ieu mah teu paeh jeung teu dipaeh antepkeun bae teu paeh sorangan mah teu kudu dikumahakeun oh atuh kula terus balik dina impian teh geus bae sebab sok bae dibere impian ku Allah teh keur tsunami dibere keur Banten dibere keur Yogyakarta malah masih kadedelekeun keneh di luhur langit dua malaikat turun datang ke handap mawa peso belati ditangtungkeun di luhur meja buleut terus naraek deui malaikat adalah ka luhur langit atau jin atau serem deui malaikat mah ajuhudang cekula masyaallah biasana ieu lamun belati lencos ka luhur kieu gurilap bahaya ka intina eta beso belati di Yogyakarta bener bae gempa lah terjadi ieu ge ngimpi teh sieun jadi kenyataan bae utang hitung dina falak atuh tanggal hijina tetep bae minggu sebab 3 darajah satarapat nelpon lah kula ka ahli falak di Jakarta akur jeung kula telepon deui ka babaturan anu di Bandung akur telepon deui ka kiai ti Jawa akur teleponlah ke Jakarta rukyat malam minggu hasil apa ente ternyata hasil di 2 tempat disodorkanlah ke badan isbat
Malam minggu negara rek ngayakeun badan isbat begitu ningali hasil ru'yat hasil maka di negara teu ngayakeun sidang isbat dibatalkeun. Kitulah kronologina sakadar nyaritakeun ulang. Dipercaya dek henteu nu kanyahoan ku kula seperti eta. Geus kula mutuskeun di dieu minggu. Terus berjalan geus malam minggu nahareup tarwiyah puasalah urang babarengan tarwiyah poe Senena puasa Arafah. Numentak dengan penuh keyakinan ku ilmu hisab nang ulama lain sambarangan ulama ahli Allah subhanahu ta'ala. Kula nuturkeun bae yakin karena benerna mun teu yakin kabuatan ulama dek yakin ka saya dituturkeun mantap bagi kiai-kiai nu bisa ngitung kemudian nyana ngitung hasilna pasti sarua menggeser darjah sautak saetik. Aya nu 3 darjah lewat saetik, aya nu 3 darjah. Ya 3 kabeh ge leuwihna beda-beda. Tapi si kiai menghitung teu make kana ilmuna teu percaya nyana kana ilmuna sorangan. Si kiai ulama anu bodoh atawa kiai nu teu ngitung nam emang sakituna. Ieu mah kiai nu bisa ngitung, haju ngitung nyana, haju teu make ka ilmuna tungguan. Ieu bakal ditanya ku Gusti Allah. Jadilah lebaran poe Salasa dengan penuh keyakinan. Sabehan nu nanya ge ka poe Salasa we kula. Tinggal nu bisa ngitung katanya ku masyarakat. Kiai di lebaran poe naon? Hari hitungan masalah ngan masyarakat ngajak ngerbo. Bingung cenah ieu kula. Kiai bingung. Kiai bingung kong masyarakat atuh abwabul bingung teman. Nanya deui ke masyarakat kiai di lebaran bareng ai hitungan masalah sarua jeung diucingan atuh ai masyarakat ngerebo mah urang ngerebo bae yuk. Puasa hayangnya deketkeun diri ka Allah, salat hayangnya deketkeun diri ka Allah, jatitahna ku Allah nu rek ngaganjarna ke Allah. Atuh kitu kene ngazakat nunitahna Allah maka aturan Allah begitu lebaran nunitahna masyarakat milu ka masyarakat kiai panggoblog-goblog nanti. Saya di dieu kiai tolong. Aya nya ojasa tuh bulan. Eta teu yakin ka ilmuna, deuk iraha deui make ilmu. Dia bisa mempertanggungjawabkan ilmu. Kecak Allah di akhirat kiai cokot ganjaran di masyarakat. Ya siamat nuturkeun masyarakat. Haha, da kiai teh hampura bae. Lain si hampura bae macam kerebek. Gitulah yakinkeun ku ilmu. Bagi kiai-kiai nu geus baroga ilmu, yakinkeun muncak syarat haram. Muncak sara makruh, muncak sara wajib. Mantak naon sih? Nuturkeun Gusti Allah dina Al-Qur'an, nuturkeun hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hese ngabongkarna tuturkeun ulama. Menang hese capek ngaji teu dipake. Tuh, nu mantak pareung kayakinan di dirina atuh. Masyarakat gitu percaya bongan agag-agagan mentek cepu lagi ulah disalahkeun sasaha mun nyana eueuh nu ngambean ilmuna sebab nyana teu make ka ilmuna sorangan engke mah taun hareup muncak masyarakat kiai rukun wudu 3 bae lah heula tuh kiai eta mah bakal 3 kan jak kumaha masyarakat tah.
Ju sholat isya ada 2 bae lah, jajan tundur ada 2 bae. Nuturkeun masyarakat Pak. Tuh, atuh. Ayo nuturkeun masyarakat bodoh kumaha. Dongeng kiai guplak tiplak gitu. Mantap nyawa taruhanna kiai perang sekalipun mempertahankan agama Allah kafir paeh ge asal dipakai karido ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilu para sahabat mempertahankan agama jeung memperjuangkan agama. Ulah nuturkeun pejabat. Ya pejabat menyana mah ya play ge digaji sia kiai. Sekali-kali doang dibere BHS. BHS ge sia-sia keneh. Kudu puluh ya pelek, kurang mah puluh ya pelek, nata teresep. Kurang gujlak atuh. Itu. Kredit haram, aya anak ada kredit. Abah goreng halalkeun. Ya anak boga showroom. Gara-gara anak boga showroom jadi tekebat. Ya Allah, ya Rasul. Gila di akhir zaman agama merah. Lain ku sasaha ku tukang nyekel agama nakeu. Senin puasa Arafah. Terus kaberan di dia adikula haji entoh motong rambut. Boga anak deui nu kasabaraha meureun ka asa kamari ieu mah kawin hajuropo bae ka budak anakna. Satu gawe meureun. Ayo di kamana tuh batur ngantor jangan ke kamar. Aduh, kadang-kadang aku sing ngaji ge ayo aya ka kamar mah ka kamar bae. Col deui. Ya, gunting rambut marhaba lah jam 5. Sanggeus marhaba, dahar bersama sakumaha biasa sanajan teu gunting rambut ge di dieu di zaman almarhum maleman lebaran mah buka bersama bae Arafah. Atuh kalau lantaran naon ngargunting rambut rada obat tokoh-tokoh nu milu aya. Dalah atuh masalah kada harta. Itu masalah. Kemudian terus datang ke peting aya nu dahar 1 2 3 jam 9. Masalah. Nu dahar bangsa jam 11 peting rada bermasalah. Terus camen teu parah, biasa-biasa masa kada culungat-celengit. Terus datang ke isukan lebaran, imah dikosongkeun lalaki kabeh ka masjid, awewe ka majlis ka dieu. Kosonglah imah balik lebaran, dalahar deui biasa tah memang kitu santri dari santri atuh nyieunna nampan keluarga jeung masyarakat atuh prasmanan. Beres kula deuk ngatur strategi mencit kurban panggillah kepala santri. Ya, ieu embe pencit jeung santri kabeh, ieu hewan nu gede jeung masyarakat. Kakara ge ngomong kos kitu aya 2 laporan santri ka kula kiai cenah santri aya nu mabok 5, mabok naon tuh? Mabok daging sia ngomong sambarangan bae embena ge teh dipunjit geus mabok heran ieu mah atuh bukti da marabok we cenah kiai pinta oh pinta lo bawa bae ka ditu ka Mantri Mujiono doyong babnya nama sok ngaji bae ka dieu jeung wau akrab bawalah ka ditu cek pamuji ieu serius da kudu diimpus mulai mencit kebo hiji takbir bebarengan beres mencit aya deui nu noel kiai urang santri aya nu mabok deui sabaraha urang 10 pana amat 10 mabok masyaallah bawa deui ka ditu ngan make mobil ka matu kaluarkeun mobil supiranku Haji Apan anak Haji Firdaus ka ditu bawa punya ka ditu mencit deui beres mencit tilu yuk bela ngadagoan gitu mencit deui aya deui nu laporan kiai santri mabok deui sabaraha 7
Wih, kan loba amat bawa kadinya we kada teh mantri munjir deket dirinya tah. Ieu. Rupana di luar sepengetahuan kula ge teu laporan deui geus dibawaan we kadinya. Can pake loba. Kula terus salat zuhur ka dieu. Di salat zuhur begitu naik ka dieu ka majelis antri laporan deui. Kiai pondok ieu nu mabok. Bawa ka ditu ka hareupeun imam mobilna geus standby bae. Bawa ka ditu. Dipayang ku saurang nu dipayang belah ke tuhu nu mayangna belah kenta gitu. Ai barang datang ka dinya ngagedepet kabeh. Pula marah kan santri nu narangtung opata. Ya atuh sia itu mayang ku sorangan teu kuat bantuan. Lompatan jeung agak itu do tiluan mayang nu saurang babalik ka kula lain teu kuatin kieu nu mayangna ge kena. Atuh hayang keuri. Ye mana piye kieu ieu. Terus salat zuhur di dieu bareng nu takbir ge kula salat ngana takbir di usul di qadar arba'an makmuman berarti Allah lain tidak ke aduh. Gedepet. Cek babaturan siap lain sidak ke aduh. Ditoel ku jana teh maka suku disingkirkeun. Nu nyingkirkeun aing nyeribeutkeun ka. Pasungkeun ambalaya. Geus bantu zuhur teh kulantaran sing hari yang loba laporan enggak kula-kula geus teu konsentrasi kana kurban. Terus kita korban aya 2 deui geus bodoh. Jadi santri ieu beuneunan teu konsen, pencitan manggeus dipencitan. Ba'da zuhur mulailah itu pabelesan ka klinik sekolah terus ke rumah sakit umum, rumah sakit mana bae hayu bae geus asupan. Pikiran, oh ya santri nya jararau anak batu luar biasa. Kula pikiran santri kajen kula bae sehat. Kula mah teu naon. Terus sampai ke jam 2:30 ternyata di luar geus pohara. Artinya ieu pasien. Datanglah tim kesehatan. Kusabab kula di jero bae, datang ke jero. Mulai nelpon dandim. Kayak dan Ramil kayak majing personilna. Kayak ngobrol kena dandim ya. Ngobrol. Siap cek dandim saya akan lucuran ke Cilongok dan akan memberikan bantuan sepenuhnya. Tim medis dari itu Kodim. Nah, akan saya luncurkan. Sekulatnya Bapak pun nggak usah ke sini. Tim medis aja, tim kesehatan. Enggak, saya akan ke sini. Jangan, kan di sini nggak ada cewek, serinya nah. Oh, kok kiai cek ada cewek, cewek ikutkan cewek. Berarti hatena yang awewe tak. Kita artiin ku dan Rami. Kok pak kiai ngomong cewek lagi musibah begini. Ah, bodoh sih ada Rami. Ikut telepon ngomongkan cewek pula. Jadi danding gitu. Terus beres datanglah dandim maka di jalan rada macet setik rada lambat datang ke di jam 1:30 Idinya terus telepon deui ti dinas kesehatan. Terus Bapak Bupati Pak Ismet Iskandar sarua nelpon. Siap, Bapak akan memberikan bantuan sepenuhnya. Ini luar biasa. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dengan cepat luar biasa di dinas kesehatan anu pohara nurunkeun dokter-dokterna rawat-rawat bidan-bidana gitu kene di Kesdim luar biasa. Waktu aya geus laporan aya sabaraha aya mengicak ulah dasa kita berjumlah kiai geus 150. Masyaallah. Umum sekian, di Dinda sekian, di Sari Asih sekian, di Mulya Insani sekian, dan di klinik Mujiono dan Munji. Di dinas kesehatan, akula ngomong di sini aja pakai di majelis ya, biar supaya gampang. Gak apa-apa, waktu iya majelis kemarin menjadi rumah sakit. Pohara, akula mah
di imah bae terus ngarobrol we terus ngobrol teh bari ngadoa mikiran. Datanglah ka magrib di magrib kula moal keluar kula di imah bae teruskeun salat magrib teh keluar lantaran aya nu nguntit-nguntit bae wartawan hayang kapanggih jeung kula hayang wawancara ceuk kula embung aing mah aya ka TV keur kieu heran aing mah aing mah aya ge ka TV jeung nu geulis gitu jeung bintang film aing keur kieu embung aing ka TV disorot ke mejeuna keur neuleun pasen bong ngalangan geus jadi kula lantaran aya sababaraha wartawan TV hayang ngobrol hayang wawancara jadi kula teh keluar geus bebeja kula moal keluar di jero imah bae terus di magrib datang ka ketiga sama teh keluar teh aya instruksi kita di pagar betis ternyata diharap ya abri ya banser ya polisi jadi mere kula bana jelema yang ditahan alhamdulillah karena itu teman kula mah aman we dahar we gembul di jero tuh masalah sama sekali. Keluarlah isu bahwa kiai tidak bisa ditemui karena sakit parah. Si adanya nyapaan kan? Aing dahar bae di jero. Itulah yang Allah mesti bertanya-tanya kenyataannya seperti eta. Geus masalah. Terus tapi informasi mah terus baik, informasi terus baik. Lucu ayah jadi mimiti kaget kemudian sedih kemudian terharu kemudian khawatir besi ayah anu korban khawatir sanajan bari geus sakabehna ge menang Allah aya kekhawatiran ngadoa we ka Allah mudah-mudahan selamat Gusti inget ka impian terus kiai moal nanaon salamet aya bahasa tina impian teh inget dinu loba hilet ya diliwat meliwat bae moal nganaon cat nu kaset teh jadi semoga ketenangan teh kudu tenang bae moal nganaon ka jeung rumah itu aya sakitan 7 nu nganterna 8 lantaran beakeun mobil operasional kabeh operasi lantaran besi diengkekeun ieu lambat makelah angkot 08 diangkat ke itu taruh turun dorong 7 pasien dengan tergada 8 datang ke itu diimpus kabeh tinggal supir teh ai tanggung jawabna saha ieu supir bingung Masya Allah tuh gitulah terus dibuat-buatkeun ka rumah sakit alhamdulillahirabbil alamin di dinas kesehatan poe Kemis Pak Ismet rebo sore kula ngobrol di melalui telepon baca Pak Ismet Pak Kiai sehat sudah pulang dari rumah sakit emang nggak ke rumah sakit kabarnya ke rumah sakit saja enggak apa saya mah di rumah aja kita nyawun baik sudah dibawa kula di imah saya lain-lainnya masih di rumah sakit di mana baik cenah umum di Sariasi 2 di 2 KB kemudian di Dinda kemudian di Mulya Insani keluarga di mana keluarga aya 2 di Dinda jeung di Mulya Insani bapak rek ngalayan sikieu lah Pak Tua itu sehat ulah asal bantuan kesehatan namanya medis tapi Bapak ngalayan lah Pak Ismat geus alhamdulillahirabbil alamin betapa pedulina Pak Ismet Bapak Bupati urang kula ngahaturkeun 1000 laksa ketika pindahan jeung terima kasih kitu kene ka Ibu Ani anu peduli luar biasa Kepala Dinas Kabupaten Tangerang anu ka dieu sampai sababaraha kali ningali ngontrol besi dokter alhamdulillahirabbil alamin kitu kene ti Kesdim itu kerahan daripada Bapak Dandim kula ngaturkeun nuhun jasa tanpa bantuan-bantuan
mereka Masya Allah beren di non gitu ngaranna kateter. Jadi ku ayeuna digerakkeun ku Allah gerak kabeh alhamdulillah sampai per detik ieu salamet kabeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang aya lucu. Lucu nama bapana nyaon ka dieu kemudian anu nyiarkeun di TV meangan nya ka dieu. Bolak-balik lantaran di dieu penuh, tilu balik can kapagi kene we anakna. Cenah anak aing di mana ieu? Pak, atuh neangan deuleu tuh merekna aya teu di mana. Lantaran rapi, kos di ruang sakit teh di situ. Oh, karengan disukeunnya dia ieu anak aing kan kana. Siar atuh beda kaing. Macem-macem. Aya geus dibuka impusanana alhamdulillah. Jadi ke dokter lantaran titah merujuk asal aya keluhan. Gede ya ke dokter. Dok, saya alhamdulillah udah bagus. Mana ada apa lagi ngasihnya lagi sedikit segmen. Mana lihat obatnya? Ini. Oh, ini harus diganti, yang ini diganti. Just obat itu diganti, diberi obat anyar. Barang diberi obat anyar muncul deui. Ih, saya kira mendingan obat lu tadi. Dokter ganti-ganti gitulah. Jadi geus rada cager, ganti obat, sor deh. Keluar ti luhur ti anak. Luar biasa. Ya, mulai ti jam 8:30 karasana terus sampai penting Rabu sampai malam Rabu sampai Kamis terakhir masih aya zuhur opat kena di impus di dia. Terus asar selesai hiji deui aya nu ngadadak. Bahkan poe ieu isuk-isuk ieu aya nu kambuh deui kukula tadi dibawa ka rumah sakit. Beul tadi nanya haju ngarujak haju ngadarujak bubuk meureun ka jeung kumaha. Cager aya tukang rujak tumbuk meureun. Jadi cabean atuh siang. Jadi rame tungtung nama loba itu naon ngaranna pika serius. Sedih, terharu, khawatir, jadi kos hiburan. Naon kos hiburan sama budak anu ngalanterkeun ka rumah sakit, nu nganterkeun kabeh nu bali. Diimpus kabeh. Itu kene adik kula kena, anak kula 2 kena. Adik kula itu anak adik kula Haji Mumun pamajikan Haji Opang. Anak dah kena diatur ke mulia ieu tadi. Indungna nu nganterkeun itu diimpus langsung. Beres, saya 80% baliklah. Ya, bagus. Indungna bolak-balik we ka kaca ieu cuma ieu kieu amat ieu perasaan teh atuh ngarende diimpus sampai. Kos kitu. Aya deui minantu Haji Azim, Ustaz Ucim. Eta parahnya namanya wasiat dia kejang-kejang wasiat teh kajen toh. Wasiat cari dikatu kabeh dibawa ke rumah sakit Dinda. Bedang 5 jam nu diwasiatan ada diimpus deui lah. Teu kula nu wasiat jeung nu diwasiat impus kabeh. Itulah lalakon. Jadi lamun di jumlah jeung nu di luar-luar beureunan sekitar 350 jelema. Nu kenangan nu ditangani ku medis di dieu santri jeung di rumah sakit sekitar 200-an lah. Nu ditangani ku Pemda, nu di luar Pemda ge nu milu dahar teh masih kene loba berobat masing-masing. Sekali deui kula ngarasa terharu itu ka tim kesehatan anu begitu cepat begitu peduli luar biasa. Mun dihitung geus hese nyaritakeun tuh non gitu biayana loba jasa tinggal nya naon ngaranna ngucapkeun terima kasih unggul sampai ayeuna salamet kabeh. Alhamdulillahirabbil jadi kula mah teu kumaha-kumaha. Ku kieu kieu kenatan masar bae. Ya, teu naon. Teu masalah. Jadi kata biasa nyaunya setik, jeung minum bae ulama. Oh, masalah. Diperiksa ke dokter tensi, begitu ditensi bagus kira-kira bagus.
Diinput lah, ente bae dokter diinput. Serinya tanya. Oh, jadi diinput deh naon. Obat dibere lah katuh gaya udara nun sehat tuh masalah. Cuman 2 poe kula embung keluar lantaran loba wartawan duh hayang gitu ngawawancara. Lantaran kula henteu keluar wartawan greget bareng aya versi-versi disorot punyana. Aya embe-embe disorot, aya naon bae ini naon ge disorot bae gitu jadi. Mung mantingnya naik. Temenang informasi langsungnya nana. Itulah seputar racun. Kuari kedilep oleh tim kesehatan, dinas kesehatan minta sampel-sampel, mimiti cai datang ke segala rupa. Polisian minta sampel, abri gitu kene. Kemudian ti umum ge minta sararempel loba, silahkan sampai saat ayeuna can aya hasilna mungkin di minggu hareup geus aya. Sampai ayeuna ulama ngayakinkeun racun sebab pasakan nu di dahar magrib jeung isuk-isuk eta keneh. Nu magrib eta daging laukna eta masalah. Nu di dahar isuk-isuk eta keneh menuna hanya dihaneutkeun geus terbiasa sama urang makabehan ge kos kitu. Kok dihajat-hajat, dihawal-hawal memang gitu. Geus eta teh pasti jasa kula mengayakinkeun 100% racun. Sebab menuna eta keneh nu di dahar magrib mah eueuh masalah, nu di dahar isuk-isuk lah bermasalah. Meureun teu tinggi geus didatang geus dipendenan ngan can sempurna aya nu kena nu teu tanu penting mah. Tapi nu isuk-isuk mah asa nu dahar na bebas. Lah eta mah isuk-isuk dahar di kula baliknya ka imah kemudian berangkat ke kabana nyana ngalaksanakeun silaturahmi teh dan lain sebagainya di jalan nya nyupiran nya nyeri beuteung. Macem-macem geus. Aya anu balik ke dieu nyana ngicing bae di imah sekali, 2 kali, 3 kali. Terus cenah di WC nelpon ka babaturan. Aing mah ieu nyeri beuteung, aing ge sarua. Iya aing nelpon di WC, aing ge di WC. Gitu macam-macam jadinya. Jadi eta sekali itu tah eta itu. Wallahu alam kukumahana hasil lab nama ternyata seperti eta deuk kumaha lain racunna. Jelema pelakuna ieu geus kanyawan jasa ku kula 100% ngaranna mimitina A. Geus kanyawan 100%, lain 50 dia 100% geus kanyawan ngan mimitina ngaranna A ngan moal dibejakeun. Bahaya terus bejakeun. Geus kanyawan ngaran mimitina A direncanakeun luar biasa. Kos gitulah mantep masalah. Geus urang doa ka Allah, mudah-mudahan nu di dieu disalametkeun ku Gusti Allah, ditambah katawakalan ku Gusti Allah, anu boga perlakuan kitu ge mudah-mudahan dihampura, anu kabehan ge mudah-mudahan disalametkeun ku Gusti Allah, anu hasud ge mudah-mudahan dibalikeun ka hasudanana. Ya pangeran nama kabehan ya Allah kene sehingga kabehan urang nu mana bae disalametkeun ku Gusti Allah nu akhirna kabehan aya di surga Allah Subhanahu wa taala.